porque estaba la paellera agarrada. Lah, kenapa pulang? Sehat? Alhamdulillah, udah dulu. Oh iya iya, Oh, iya. Ay Aresin kemana nya? Aresin? Modal heula cenah tadi kita jero. Oi, engko ngajak janjian mana nate. Nah, janjian naon gitu. Biasa ulun kadago. Ya acara. Heeh. Itu. Saya itu kan. Kemana? Gawe euy. Wah, mun gawe mah nya janjian yang gawe ka dieu. Gawe ya ada daekeun janjian yang ieu. Orang sibuk. Urang itu tadi di dia cicing ada kun imah geura. Nyoy abi teh ka dieu teh. Erek nanyakeun lowongan teh ya. Ngarok pula tuh. Cik, atuh mana rokona? Mau bener naon? Mau bener ya pokona mah. Kan udah nanyakeun gawean ka. Udon. Mana mah acan-acan sok teu udon wae ka urang euy can jelas can naon ge teu ngajaan naon? Kamu Kamu di naon gitu mau biaya naon? aya sih sabenerna mah lowongan euy. Lowongan naon ah? Mun gawe. Heeh. Abi keur butuh pisan bae ka si Endan nanyakeun datar balik mah tak aa, sugane balik gitu. Aya lowongan. Ih naon tuang tuel wae ah? Naon ini? Saya tahu mah. Teu antara percayaan ka urang mah. Dia ngarewas cenah. Asli. Ulah dek ka aresin cenah nanyakeun gawean tara balik cenah. Kaduhung kena urang Iya, mah. kaduhung mah. Jelema model kieu bakal nganggur rasa wilana. Mata jeung aresin ngobrol mah jadi moal nganggur masa depan. Aslinya Gawena aya di pom daek mah. di pom. Ngan tapi misah jeung urang mah da ka ditu ngaliwatan pom, tapi maneh mun daek mah aya di pom gawe mah. Deh, Sikanya amun bener mah nya. Daek wae urang mah. tapi persyaratan kumaha tah persyaratanna? Persyaratannya biasa we jasa. Oh, biasa. Dan gaji teu pati gede, da soalna gaweana ge ringan gitu. Ih, Bisa ngeringan. bari ngarokot teh mah. Nya teu bisa tuh Saha siapa. wae yang paling Di ngarokok. pom gawe bari ngarokok. Tengah gaweana sip-sipan hungkul, lamun daek mah Sip-sipan. Siang malam. Siang malam. lain. Sip-sipan kumaha gawena? Sip. Sip, tak kitu hungkul. Benar nya. Aduh datang ka dieu. Balik. Kurang eta di cicing di dieu aing di baturan. Ya Allah, jarang murah banget. Kok cuma tadi pakai sama si Mirma, pingin banget makanya masih harus beliin buat Mei. Enggak, Mei bakal banget. Halo Beb. Halo, gimana kerja? Heeh. Gimana kerjaannya lancar? Alhamdulillah lumayan. Meng tapi pingin ngomong tapi Ata harus beliin janji sama Neng ya. Ngomong apa sok? Iya, kan si Bernat kemarin tuh beli kacamata ini. Kok Neng tuh beli? Atuh kan si Bernat ya tuh pakai kacamata kecil nantinya cantik banget Neng. Cantik gitu. Nya nanti heula atuh Neng kan Nggak, Neng kerja harus lagi. beli sekarang punya Neng. Kalau minta sekarang harus beli sekarang juga. Nggak beliin kayak Nya nama Neng ku si Mirna. Allahu Akbar. Nama rek ngobrol lah. Nega. Penting pisan sih. Mau pedik mana mau ngadengin kan Kayak dibelikan kacamata. Dah yang akhirnya langsung beli. Nya ngobrol heula. Nah, atuh mah sok ngobrolan baik. Didengar tapi janjinya. Janji, Baik. sok. Janji. Ah. Insya Sama kumanya selama ieu asa kurang bahagia gitu nih. Oh jadi aku bahagia aja Neng. Bahagia aku. Sanes teu bahagia kumanya sok rada ngiri lah. Ini kesahat. Kasih dede atuh. Kan makin ini kasih dede yang budak kurang duaan. Nya. Cuman kan kumanya sok bayangkeun we tuh kuneng Aa yang nyusu nesek. Ini nggak ya kan sih Ai, ini masih jempela. baik Ai si dede yang nyusu mah. Ini dina angkot ge jauh gerawal. Di sonor-sonor eta teh nih. Ya Allah. Eta teh aib. Lin aib budak ceurik kudu kumaha kan Neng era ku batur atuh aya sok mun sana Neng betul-betul ngaluh susu di mana atuh menyusuan si dede. Cocokan ku duit sagepok. Duit asa ka mereka ini sok sabaraha sabulan. Urang masuk sok bagi dahar kurang yang beli duit di hese.
Dede apa misugi kumaha kita lagi ewa anjing si Dede kan tuh. Bener. Bener. Ayo tuh. Iya. Jawab, teh. Ayo nomor salam teh. Waalaikumsalam. Kunaon maneh? Ditinggal di ditu teh ngalamun wae. Anjing tadi nama iseng-iseng we ngalamun sugan kasurupan gitu anjing. Ayo, Pek. Si dia anjing. Anjing ripuh. Goblok. Si anjing kunaon ieu maneh? Hei. Tuluran Kunaon ieu? Kunaon? Ayo, kunaon maneh? Apaan inget si dia atuh Asia teh anjing.